Hmm? Iya, Mas. Kenapa? Maaf, Cok, kalau bisa sampahnya sebelum dibuang dibungkus dulu pakai kresek biar tidak berceceran dan bau, Tapi, Cok. Mas, setiap saya buang sampah, saya suka masukin dulu ke kresek, terus diikat. Gak pernah langsung dimasukin ke tong tuh, Mas. Tapi saya suka nemu kresek jeroan ikan, kulit-kulit ayam di kresek, tapi gak diikatin. Jadi airnya luber kemana-mana dan juga bau, Cok. Anunya, kurang pernah meuli jeroan lauk. Jeung lamun meuli lauk oge, sok minta dibersihan heula laukna. Hmm? Syah Haji. Syah Haji naha micen sampah di tempat Abi. Ya, emang kunaon? Syah Haji kan aya tong sampah sorangan. Naha micena di tempat sampah urang. Tempat sampah Syah Haji bersih, teu bau diganggu euceuk. Syah Haji, tong sampah Abi bau karena sampah Syah Haji. Kemarin suka-suka Syah Haji lah bikin sampah di mana wae ge. Nah, euceuk nu protes. Tatangga-tatangga nu ente itu protes. Lamun Syah Haji nitip sampah. Tong sampah Syah Haji kernaon? Lamun Syah Haji micen sampahna nitip ka tatangga. Nya keur Syah Haji lamun sasapu di jalan. Syah Haji kan geus boga tong sampah sorangan-sorangan. Nya dipicen mah di imah Syah Haji, we. Terserah Syah Haji ge bayar iuran. Jadi suka-suka Syah Haji dek mikir di mana-mana ge. Hmm? Ayeuna mah tong sampah teh dek disimpen we di hareupeun imah, meh teu micen deui ka dieu. Aman. Oke, ku urang dikaluarkeunna, tempo deuk diangkut ku tukang sampahna. Nice. Hmm? Cek, ieu teras apa gudang rongsokan? Sendal di mana? Sepatu di mana? Meuni balatak pisan. Syah Haji, hampurannya ieu pabalatak pisan. Tadi budak indit sakolana buru-buru. Kira-kira ngarapikeun sakedeung wae ge meuni kate sempat. Lamun di hareupeun imah wae cigah kieu, moal deui di jerona pasti jadi sarang beurit. Oh, engke nya, Cek. Bagian arisan teh di imah Syah Haji. Datangnya nya Syah Haji. Hmm? Imah Syah Haji rapihnya. Nya atuh Syah Haji mah paling anti nu ngaranna kotor. Hmm? Aduh, Syah Haji, abi dek numpang ka WC-nya. Abi kebelet. Oh, nya sok Nur. Nur, kunaon teh jadi? Dek ngumpulna di imah abi we Syah Haji. Itu WC atau kandang domba. Lantainya kuning, kerak lagi di mana-mana. Mana bukan sana oge meni luar biasa. Hmm? Ternyata luarna hungkul we nu dipores teh. Tukang nama jong. Matakna Syah Haji boga tanaga teh dipake ngikat WC sorangan. Hmm? Meh teh jadi sarang kumang daripada beak dipake ngomentaran hiruk batur.